Aduh. Aduh yang kia ya. Enak jika namun ngalotek meren. Tapi peraku hari pakai lain kudu dialaan pakai ngalotek. Mending dijual, menang duit meren. Hah? Tegening esen lali handapun tangkal pakai urang. Sahanya. Ngarit gitu. Hah? Aduh, kurang ajar sia. Berarti sia nu sok nyolongan pakai aing teh. Awas bae sia ku aing. Podaran sia ku aing ayeuna ieu. Wanianan. Waduh. Sia anu sok nyolongan pakai aing teh. Awas wae ku aing sia. Pencit kuriling ku aing. Enak we nya. Ngabacan. Menang na. Gus, ulah beteuing. Oh, tuh turun. Oh, sok turun. Awas ya ku aing. Hanya ini orang-orang pada kemana? Giliran mau bayar utang pada kabur, pada ngumpet. Aduh, mana perut lapar. Uang belum dapat, tapi perlu diisi. Hanya, mah perlu jajan dulu, mah perlu cari warung. Aduh. Menang lobanya, Bang. Seueur. Pak Haji. Lanjut naon, Jang? Ya, saya nuju ngalapakel. Oh. Kayaknya seueur? Seueur. Lawas sih ya? Nya puguh, rawas pisan. Rawas mata sia. Kehead teh. Aing nu melaksa nu ngala. Baruk siawan nu sok nyorangan pakel aing teh. Palingan pakai lain sok beak bae. Yeuh aing oge nu bogana cenah peranghakan ieu. Teu Pak Haji, abi mah kakara. Kakara berarti nu sok nyolongan moteng aing ge manehnya. Teu. Dek naon sia? Geus sabar kali saya nyolong. Teu Pak Haji, abi mah kakara. Kakara naon? Kakara kanyahoan. Kehead teh. Oh. Hah? Mie ayam belaka. 10.000. Jangan mahal-mahal, 5.000 aja ya. Nggak boleh, 10.000 wae. Ya udah sepelong nggak apa-apa. Engkau berbuat pisan, meni kedua 5.000. Yo, bisi hayangnya homa. Aing mah can pernah ngasaan ieu pakel ieu. Mun panen lagi ku aing mah tara diakan ieu. Sok kamanakeun atuh? Dijual atuh. Daripada dihakan ku aing mending dijual menang duit. Ya, dulur aing tara dibere tetangga teh urang dibere ieu. Ku aing mah diduitkeun sagala oge, ku sagala dicolongan. Ya wajar atuh Pak Haji, urang nyolong sakali mah. Berikan Pak Haji da pelit. Pelit. Sia asuh nu pelit. Ya emang Pak Haji sok barang bere ka batur. Nyatara lah, anu kudu barang bere sagala. Penting mah aing bae seubeuh. Berarti pelit atunya, ka batur getar merehan kitu mah. Ya, aing teh kan haji. Nu penting aing mah geus nitah ka batur supaya beramal, supaya bageur ka sasama, supaya daek mere ka batur. Ari aing mah nu penting mah geus nitah. Ari aing mah teu kusa mere. Da sok geura teu batur oge, biasa teh nitah, beramal. Mere mah tara lin. Kehead teh. Awas ya masuk kakali nyolong ikan aing. Nya moal. Balik Jung. Hanya, lama banget mie ayam. Ya Kak. Kok sedikit banget? Ya simpel mah belinya 5.000-an, jadi bisa etik. Hanya, pelit banget.
Ih, abang. Siti. Merdeka mana? Awas, rusuh. Merdeka mana? Rusuh. Aduh. Awas, rusuh, awas. Eta nyendak naon? Di malin naon, mah batu. Awas. Bohong, naon eta? Itu pakel. Pakel? Heeh. Bade naon? Ngalotek atuh. Ngalotek? Awas. Ayo ngiring. Ulah giring lah bahaya di mana Ah, bahaya. Ngiring. Ayo ngiring. Ya. Abang ngiring. Ulah bahaya itu banget. Asik, boga pakel. Ngalotek. Ih, Neng. Terus di mana tuh? Neng matos ameng we. Terus di mana? Terus di bumi Neng. Sebentar lihat Neng, Pak. Gamel naon ti bumi Neng. Teh aya perlu kan Neng. Perlu naon? Ih, Neng mah. Atuh kunaon tadi akal ditinggalkeun ku Neng. Datang kalah bagi sawah. Neng sok kitu. Eta kitu-kitu oge nanda rancangan Neng. Siti namina. Atuh dah Neng, pan amah hoyong nanya ka Neng. Nah, kalau datang teh nu kitu atuh. Atuh apa ruas, ati kalumpat bae. Tapi kan pas nyeblaknya. Nyeblak di mana? Kapan akal lumpat lah kabur? Kapan sahur Siti udah nyeblak ate Astagfirullah, Neng. Pios atuh Neng mah seneng sareng Siti teh. Ih, aing mah alim amoh nanya ka Neng. Haru yang kieu. Ih, Pak Haji. Di mana Siti? Siti ditu. Cuman eta? Pakel ieu teh. Cangan lotek yuk. Pakel. Ayo. Pakel di mana eta? Pamasihan. Tela. Pemerintah saha? Aya we. Menang nyolongnya. Henteu atuh ih Pak Haji mah kitu. Di saha? Pamasihan. Ih, Pak Haji hayang ngelotek. Ya hayang tapi embung aya ngolotek jeung maneh mah gerila teuing. Ih, ya di ditu aya nu nuju ngalotek. Saha? Si Abang Si Abang. Ngolotek naon? ngalotek pakel. Wah, kebeneran ya. Ya usah tujung balik lah. Embung ngolotek jeung maneh mah gerila teuing. Ih, Slaa neng genan terang. Pak teh terus meser acuh kan yang situ teh. Astagfirullah ya Allah, Neng, demi Allah aman teu. Atuh boro-boro Neng mah. Mah boro-boro kasih Siti ninggalin ungkul ge tos birat. Neng sok kitu neng ge terang. Neng mah atuh kitu kumahanya. Mah teu kasih Siti moal ayo daekeun balik lagi kasih Siti mah. Lah, tadi kan sepang meserkan acuk jeung Siti teh meser kantong. Acuk. Eta memberen Siti nu ngabohong ka Neng, ame Neng cemburu ka kitu eta teh. Ieu Neng yang percanten kasih Siti mah. Pokona nama amah cuma buat Neng hati amah. Teh isuk ngabohong di payunan Neng mah, Neng ge terang. Ya Allah, Neng, atuh ngabohong kumahanya. Kedah kumaha di ngajelaskeun ka Neng. Ate hoyong teh Neng percanten ka poho teh nyaah ka Neng, suka ka Neng. Ih. Ladak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji. Si mana, Ji? Biasa jalan-jalan panas pisannya. Barisan Ji tuh. Kenaon eta? Ikan ngalotek, Ji. Juga nungguan kitu. Eta lo cengek na? Obat tuh. Udah bandar cengek di dia mah. Obat yang cengek mah. Tapi lo bating masuk mulas. Masuk mula sote doang mah tara, Ji. Ari wayah kieu sok anu dagang otek kitu. Naon, Ji? Sok anu dagang otek tara wayah kieu.
Oh, wah, teu ngotek di atuh kieu ah. Enak juga nang ngolotek pakal bener nya. Ah, ngomong wae hayang sih gua teh mah kadikut ya. Bener? Oh, gua ka dieu lah. Bobosan cuak teh gua teh diruk ya. Cikasaan, ulah dating tapi ya. Nyok asal sok. Mantap. Mantap Pak Haji. Ya pakai tim mana ngana ting? Ah, ya weji sok we dahar tuh nah, tanya bae. Dasar paninggalkeun deui. Ih, andul. Saha deui ieu? Siti deui. Ya, Siti mah gaduh pakel. Ngalotek yuk. Embung lah. Ayo. Embung bisi nyeri rambut. Ayo lah, Alim ieu, masuk nyeri rambut, mah lotek Ayo, teh. ih, jangan lotek mah neng tak aya batu. Yo, jeung wege jeung Neng Risma haditu. Alim neng Risma mah galak jeung awe. Alim. Aing Yo, hiji mah tuh udah mal wareg ngalotekna oge. Ibios ke dihuapan ku neng. Nya, yang ayo atuh. Yo, tuh, aya limus tuh asap tuh. Mana? Tuh, mun keredenya. Mana? Itu. Ih, teka tingali. Mana? Mah ngabobodo. Ih, meninggalkan nih. Mantap Ji. Nah Ji, Enak Ji. ngapain? Bener-bener ya mau pakai dengan habisan. Mahal ya? Murah Ji, murah. Murah Ji. Sok we lu pisan sok we dar sok. Gua pisan datanya sok we dar sok lah. Mantap ya mah. Dengan habisan. Nah ya. Sok atuh sok dikuat gua sok di sok. Da urang mah boga pakai loge tara diala. Sok dijual bae. Kebubina tuh muris teh Ji. Bentar beunghar. Allah. Ate inti nggak bohong. Justru lamun jadian sareng Siti, neng teh senang pisan, bahagia. Ih, atuh Neng, ama Alim. Mau pernah lagi ke Neng, yuk. Ih, ama rela melakukan apapun demi Neng. Sabar sengek na teh. 10 Ji ieu teh. Ih, ada pisan Lain. Ngomong-ngomong tuh Sindis ya teh Ji. Main puguh perkara reheul. Naon sugan? Ya, siapa pakai lain ditur si madu. Oh, dulu itu. Cuma niis. Apal kumaha? Kanyahoan ku aing tadi anu keur nyaholong. Lah, bener. Mau karing eta si madu mah, bagaimana ku aing tadi diala ieu sudah dijual. Da mahal tuh pakai si madu mah. Sah sugan nu nyolong Ji. Eta geuning budak anu sukuna teh worok geuning, masuk di celana pae panjang. Saha teh? Baturan maneh lah. Saha tuh? Anu sok babarangan wajeng ente saha? Si Gandul. Meureun kur naik eta takal pake aing geura. Mun teu kanyahoan ku aing beureun beak jiga mah, mangkali eta pagewan sok dijualan. Aduh, lebarnya. Duh, aing geuleuna ka si Abang. Si Abang nu nitahna geura, aing nu naekna. Aing ditinggalkeun. Carekan we ku Pak Haji. Coba mah panggil si Siti deui. Gawe beki sawah. Hai susang si Seng. Hai sing. Aduh, cari orang susah banget. Kebetulan ada anak kecil. Ngomong-ngomong, lu dari mana? Tas Amang. Oh iya, gua mau tanya. Kamu tahu si Ana sama si Agus? Si Agus jeung si Ana. Apa? Nah, di mana sekarang? Teu apa? Lah, lu orang bilang tahu. Nya apa? Terus di mana sekarang? Teu apa? Haiya, lu orang mainin oe.
Lu tahu si Anas sama si Agus? Nya apal. Di mana sekarang? Teu apal. Haya. Lu orang ngerjain oe. Nya apal, tapi teuing di mana nama. Haya. Bikin pusing. Lu orang siapa? Ngaran urang Andi Riswanto. Oh, Andi Suswanto. Riswanto. Surapto. Ya. Ris. Wan To. Riswanto. Sumanto. Ih, nu kumaha pisan? Teu bisa pisan nyebutkeun ngaran Riswanto aja. Hanya. Oe kan orang Cina. Oe tidak bisa ngomong Liswanto. Eta pan bisa. Contoh. Kumaha pisan nya mah teh? Ya udahlah. Oe pergi. Orang erek ulin. Hanya. Bocah belon. Ngaran teh Ji? Udah mangeunah tapi rada ting semua lah. Ayo batal dana eueuh. Aya tapan cau tah, Bob tah. Mana? Tah cau. Ya malain cau incuna. Oh, atuh incuna oge da cau Ji. Bisa tuh udah nyambal teh tapi memang sih ngeunah pakanan mah. Digan urang persis. Mana kieu sarua? Sarua digan si madu. Oh. Leget ada Ji? Leget ada. Lumayan. Waktu tak coakeun kana sambalna jeung pakelna sakalian. Pakeun lu pakeun geuning? Kalau pakai ke balik. Wah, mawang nu geus eutik mah nya. Ini gua kudu mawa. Tapi ngomong-ngomong, kita pakai teh asa ngeunah teh euy. Tapi mirip jeung urang. Wah, aku Ji. Heueuh mirip pakel si madu. Namana ti mana ente? Nang meuli, ngan jauh meulina oge mahal di teh. Kela. Ya rasaan mah nu boga pakel si madu mah cuman urang ngungkul dia mah euy. Wah, loban bukan meureun. Woh, lebih tadi sama jauh di California. Oh, di? Oh, kira. Ini bener balik di mana? Ya, apal. Ya, Atuh, apal. dah ngeunah euy. Ya, ieu teh. Pakel tinu sorangan Ji, anu di Cimanis teh geuning nu ngaranna si Gandul. Hah? Oh, anu sorangan. Berarti itu pakai lo aing. Dicolong ku si anjing si Gandul. Heeh. Kehead teh, aing oge can parangahakan. Aing malah mun pada lagi sok dijual. Jadi duit ku aing mah. Ulah nyerekan kapan sorangan nu nahakan age? Heuh, suka telain pakai aing. Oh, aduh suruh kumaha. Aing mau poin diutahkeun deui geura. Pokona jadi haji teh tongkoret geura. Ngaletek sareng saha teh nya? Teu aya nuker saun. Neng Risma we nya ah. Ih, geuning. Eta Risma sareng awewen, neng teh senang kan. Bahagia. Ih. Atuh ih. Ieu pakelna kumaha? Ih. Ah. Awas ya. Neng mah seneng pisan A. Aduh. Nah, saha nu nyurungkeun A? Siti nya. Siti. Nya. Siti wis di mana? Ka dia tuh. Alim. Yang kitu Siti. Kupingkeun heula. Siti teh salah paham. Alim, pokoknya nama Siti mah benci ka Risma teh. Awewen ge benci, cua. Teh kitu Siti, atuh kupingkeun heula. Alim, pokoknya nama Siti mah alim rarencangan di jeung Risma. Kupingkeun heula atuh Siti. Alim, pokoknya nama Risma mah pengkhianat. Siti. Kupingkeun heula atuh Siti. Tuh, kumaha tuh Siti? Kun bae Siti mah geus saringikeun yeuh. Justru eta A, neng teh apal watakna Siti. Hese aya teh kajalmi teh. Rasna kumaha atuh ayeuna. Kapan tos teu aya tuh Siti na ge. Buka.